Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa di rencangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ya dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-28. Mudah-mudahan sasiereun sabeuneureun ya dongeng sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Panginten sateu acan Mang Guru neraskeun deui hanca carita. Mang Guru teh bade kintun-kintun heula ka para pemirsa setia dongeng Mang Guru anu parantos ngiring ngomen di seri anu ka-27. Mohon ku Mang Guru urang aoskeun di seri anu ka-28 ayeuna. Kintun-kintuna kanggo Kang Heri Supriyadi di Cianjur pangarang dongeng. Mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Kang Heri. Teras kanggo Om Dika RSBR di Bogor. Teras kanggo Kang Iwan di Bogor. Teras kanggo Mamah El Hatman di Cianjur Mekah. Teras kanggo Mamah Nur Hayati di Bandung. Teras kanggo Kang Iim Nurrohim di Ujung Berung, Bandung. Teras kanggo Kang Iman Hidayat Cigondewa, Bandung, hadir Mang Guru. Teras kanggo Pak Adam Zigma Cipagalo, Bandung. Teras kanggo Kang Ahmad Ropai di Serang, Banten. Teras kanggo Pak Didin Jumidin. Teras kanggo Teh Florentina Nining. Teras kanggo Mamah Hotimah di Tangerang. Teras kanggo Mamah Wiwin Subang, Taiwan Subang, mohon. Teras kanggo Kang Nurianto di Kelapa II Tangerang. Teras kanggo Api Herman 67 Majalaya Kamojang, Bandung Selatan, saurna teh. Teras kanggo Mamah Pina di Cianjur. Teras kanggo Raden Aji Effendi, mohon urang ranca ekek wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Raden Aji. Teras kanggo Nenek Ani Subang, Kalijati Subang. Teras kanggo Neng Linda Imut di Bandung. Teras kanggo Om Edo Rahadian. Teras kanggo Kang Roni Uyeyah. Teras kanggo Neng Leni. Teras kanggo Kang Teteng Kartiwa di Karawang, Manco Mang Guru. Teras kanggo Kang Engkus, mohon urang Sumedang Kota ieu mah nya. Teras kanggo Mas Trisno kawit di Cilug Cinulang, linggih di Riung Bandung. Teras kanggo Kang Ari Sutrisna di Riyad Cianjur, Manco Mang Guru. Teras kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna. Teras kanggo Mamah Mutiawan di Sukabumi. Teras kanggo Kang Endan Tedi Iswahyudi. Teras kanggo Kang Ano Suwarno Pasteur Bandung, saurna teh. Teras kanggo Wawayo. Teras kanggo Neng Yulinda Belia di Tasik, Neng Dokcan. Teras kanggo Kang Agung Ginanjar Desa Siluman Subang, Manco Mang Guru. Teras kanggo Abah Itang Abah Rizmah Gita. Teras kanggo Kang Endin Saripudin Patok Besi Subang. Teras kanggo Kang Deri Mulyana di Bandung. Teras kanggo Kang Sandi Paldija hadir deui di Sukabumi, hatur nuhun Kang Sandi. Teras kanggo Bapak Kepala Bapak Maryana Yana. Teras kanggo Kang Prabu Arjuna di Banjar, hadir Mang Guru. Teras kanggo Kang Agus Somantri. Teras kanggo Kang Wahyu Din di Buah Batu, Bandung. Teras kanggo Aam Nahar. Teras kanggo Abdul Mupid Rizki Pandeglang, Banten, Manco Mang Guru. Teras kanggo Om Setia Budi, mohon. Teras kanggo Kang Dadang Sobari. Teras kanggo Bapak Kepala Bapak Yayat Sudrajat, Bandung Barat, mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Bapak Yayat. Teras kanggo Teh Yulia Putri Bandung Majalaya, hadir Mang Guru. Teras kanggo Kang Yaya Subrata. Teras kanggo Kang Jaki Mubarok Jakarta Barat, Manco Mang Guru. Teras kanggo Teh Iis Juliani Riyad Cianjur, hadir Mang Guru.
teras kanggo Teh Tami Malihah, teras kanggo Bapak Taryo, teras kanggo Kang Deden Gojali, teras kanggo Teh Anita Parel, teras kanggo Mamah Andri Karawang, mohon Mamah Ani, teras kanggo kasepuhan Pak Oon Solihin Cigadung Bandung, teras kanggo Kang Jainul Abidin Manco Rangkas Bitung Banten Mangguru atur nuhun, teras kanggo RDYK NPJK menisesahnya namina Ujung Berung hadir Mangguru, teras kanggo rencangan pribados Ibu Lita Nopalia di Karawang, teras kanggo Kang Dayat Sujana di Puskopat Tanjung Sari Sumedang Manco Mangguru hatur nuhun, teras panginten anu terakhir kanggo Kang Ramdhani Priyatna. Hilap kanggo Haryanti Salma di Cisoka Banten, mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun. Panginten mung sakitu anu tiasa dikintun-kintun Mangguru nyanakna tina komenan seri anu ka-27 supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, galungan antara Nyi Manik jeung Bah Goncrang anu diraponan ku puluhan abdi dalem lumangsung kalayan pohara pisan dragotna trong terangna pakarang jeung pating boricakna kembang seuneu mapaesan campuhna galungan anu dilalajoanan ku Prabu Purwasesa jeung ku Raden Angkara katut ku para prajurit anu pating kurunyung ka eta patempatan. Nyi Manik anu sok sanajan pantar nini-nini tapi ari dina ulin gerak namah pohara pisan gesitna pandarajang ulasan abdi dalam anu keur ngepung dirina hiji oge can aya anu bisa keuna kana sasaran. Di sejen pihak Bah Goncrang oge teu eleh gesit nggoning nyang hareupan ulasan lawan-lawanna teh kalayan dina gerakan jeung jurus-jurus anu sarua pisan jeung Nyi Manik jebolan ti pagoron anu sarua siga nama hiya hiya odar sia Goncrang. Ulasan abdi dalam nyebrut ngaplus panarajang balad-baladna anu kapaksa mundur heula pikeun nyingkahan seseukeut pedang tina panarajangna Bah Goncrang. Sewu sat 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 7 seseukeut pedang meh bareng swat-siet rek ngarecah awakna Bah Goncrang. Terang 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 dina kaayaan muterkeun awakna pedang dina cekelan Bah Goncrang oge milu muter ngawujud papayung anu ngabenteng dirina tina cahcaran panarajang welasan lawana lep seak dina kaayaan pedangna anu masih keneh muter dina luhureun sirah gancang Bah Goncrang dongko sarta sakilat mabadkeun sukuna kana bincurang lawan-lawana. Panarajang Bah Goncrang estuning narengel pisan kana sasaran cora diaduna bincurang nepi ka pating beletuk matak linu pikeun anu ngadegena seak des 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 wadaw 7 abdi dalam rampak pating garwak disusul ku awakna anu pating gedebut kana lemah sarta anu saterusna mah peperengkelan nyekelan bincurangna sewang-sewangan. Urang ajar gancang podaran oi cek Prabu Purwasesa ngajarowok siga anu keheul. 8 abdi dalam anu pikeun sajongjongan mah ngan saukur barengong gancang bae nyokot deui ancer-ancer pikeun narajang Bah Goncrang. Mangsa aya kesempatan sakedeung Bah Goncrang mah gancang bae meureumkeun matana. Hiya! Hiya! Dina kaayaan kitu meh bareng 8 abdi dalam pating garajeleng sarta ngahembatkeun pakarangna sewang-sewangan. Seak! Cileug, cileug, cileug. Meh bareng jeung pating garajelengna 8 abdi dalam di sakurilingan Bah Goncrang ujug-ujug pating jarega 5 jin anu jarangkung badag. Dina wujud anu kabeh oge pohara pikasieunana. Nampok itu 8 abdi dalam gancang bae ngarengkog anu saterusna mah undur-unduran. Cileug, 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 cileug. Beuki lila beuki loba jin anu pating jelegedeg ngabenteng Bah Goncrang. Yang hareupan musuh-musuh Nyi Manik sarta salametkeun Nyi Maniknya bawa kabur ti ieu pacempatan. Ceuk Bah Goncrang bare parentah. Meh bareng harita keneh puluhan jin pating garajeleng muru ka palebah Nyi Manik.
puluhan jin langsung ngamuk ngababukan welasan abdi dalem anu harita keur ngarempug ka Nyi Manik. Seak, jebrot, jebrot, jebrot. Waduh, waduh. Welasan abdi dalem meh pating garawak disusul ku awakna anu ngaraceleng sarta pating gedebut ninggang lemah. Kurang ajar. Nempok itu Prabu Purwasesa mah nepi ka jejeberi sagala. Reup Prabu Purwasesa mereumkeun matana dibarengan ku bibirna anu kunyam-kunyam siga anu keur mapatkeun jang jawokan. Buri Nyai, Buri Nyai. Di awang-awang dak dubadakan loba cahaya beureum anu pating Buri Nyai sarta anu saterus nama pating sirerot ka eta patempatan. Gancang kabur. Cek Bahgon Cerang ngajorowok ka Nyi Manik. Celeng, celeng. Bahgon Cerang jeung Nyi Manik meh bareng laluncatan kana tonggong jin anu keur dina wujud heulang anu ti tadi geus depa siga keur ngadagoan. Belesat meh bareng pisan jeung julug-jelegna puluhan cahaya beureum anu pating jangelek jadi puluhan prajurit jin. Dua heulang anu ditumpakan ku Nyi Manik jeung ku Bahgon Cerang pating geleber sarta pating belesat ninggalkeun eta patempatan. Gancang udat, odaran duanana. Cek Prabu Purwasesa marentah puluhan prajurit jinna. Tapi karek mah eta puluhan prajurit jin rek pating belesat di hareupeunana geus kaburu julug-jeleg puluhan jin anu turut tumut kana parentah Bahgon Cerang. Si koplok, odaran we kabehanana oi. Cek Prabu Purwasesa siga anu pohara jengkeleunana. Saberut Buri Nyai, beledag cileger. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mangguru, antuk nama pihak jin silih serang silih tarajang tapi ka ngabalukarkeun pating beledag jeung pating jelegerna sora anu matak katorekan kaayaan di eta patempatan dak tubadakan ingeung dibarung ku gelebugna angin es tuning pika keungeun. Ari Nyi Manik jeung Bahgon Cerang harita teh geus pohara jauhna ningalkeun karaton malah mah geus kaluar ti wongkon Darmapati dabubuhan di bawah hibar ku bangsa jin kalayan suruwak suruwuk apeng-apengan. Uncung bisa kabur Nyai. Cek Bahgon Cerang mangsa hibarna jin anu keur ditumpakanana geus rada ngalaunan. Nya, tapi saha sabenernya anu geus mitenyah urang juaan teh Kakang? Teuing Nyai. Aing. Ngan gebeg. Bahgon Cerang jeung Nyi Manik lain deui ngagarebegna mangsa ngadenge hiji sora anu persis pisan aya di tukangeunana beuki ngagebeg deui wae Nyi Manik jeung Bahgon Cerang sabab tetela di tukangeunana teh geus aya Nyi Mas Pandani anu keur nyebrut udag dirina. Nyi Mas Pandani cek Bahgon Cerang pohara ngajenghokna. Heeh, sia duaan kudu malodar sabab aing mah teu hayang aya anu sejen anu jadi juru sihir di kerajaan. Dodon, cek Bahgon Cerang nepak tonggong heulang anu keur ditumpakanana. Seot, eta heulang anu pohara badagna teh nyirerot kalayan pohara tarikna dituturkeun ku Nyi Manik jeung ku Nyi Mas Pandani. Gajeleng, gajeleng, celek. Kira-kira 2 meter deui kana lemah, Bahgon Cerang jeung Nyi Manik pating garajeleng tina tutumpakanana. Sarta anu saterusna mah nincakeun sukuna kalayan dina gerakan siga anu hampang pisan. Nyi Mas Pandani anu tetela geus pahareup-hareup jeung Nyi Manik sarta Bahgon Cerang ciciri hilan dina kaayaan awakna anu ngalayang. Jeleg, jeleg. Sanggeusna napak kana lemah mah 2 manuk oge robah wujud jadi jerim prajurit anu jangkung badag turu pohara garagahna. Jadi sia anu mecenah teh. Terus nyaon anu jadi maksud utama sia? Pangnya hayang nyingkahkeun aing jeung Nyi Manik teh heuh. Amarah Bahgon Cerang siga anu langsung ngababala. Sangkan aing laluasa pikeun ngawasa Darmapati. Jadi tujuan sia ngajejog di Darmapati teh tujuan utamanya mah hayang ngawasa kerajaan. Bawa apalah sarana Prabu Raksapaja oge ya sangkut pautna jeung sia Panjanyi. Cek Nyi Manik tutunjuk ka wanaja geulis anu keur ngalayang di hareupeunana. Cerdas. Bener pisan. Lain si Raksapada wungkul, si Anjana jeung kulawargana oge kabeh dipaehan ku aing. Ngan wayahna we sia duaan anu katemleuhanana mah.
Dasar awewe jahannam. Banget bah goncrang nepi ka burahay lir besi atah beulem. Pojaran. Cek bah goncrang ngaret ka dua jin. Keajeleng sabrut. Meh bareng dua jin narajang Nyimas Pandani. Anu hiji nyabatkeun kukuna anu ranggoas rek ngarah beheung, ari anu hiji deui mah nyureuwuk rek ngarah beteung. Ari Nyimas Pandani teu langsung gerak, malah suruh ngaserengeh neuteup ka dua jin anu keur pating salabrut narajang ka dirina. Sureuwuk Las. mangsa kira-kira sasenti deui panarajang dua jin rek keuna kana sasaran. Jirim Nyimas Pandani dak dubadakan ilang teuing ka mana. Nepi ka ngabalukarkeun pating rarenjag jeung rungah ringeuna dua jin anu pating solontod alatan kabawa ku tadagana sorangan. Lain dua jin wungkul anu rungah ringeh teh dalah Nyi Manik jeung bah goncrang oge pohara ngajarang hokna. Hehehe. Aing mah di dieu. Ngan gebeg Nyi Manik jeung bah goncrang pohara ngagebegna sabab halon tapi atara kadenge sora Nyimas Pandani ditukangeun dirina. Peletak, peletak. Dina kaayaan suruh ngaserengeh Nyimas Pandani neket tarang Nyi Manik jeung bah goncrang mangsa karek ngaliekeun sirahna. Gancang Nyi Manik jeung bah goncrang alundur-unduran kalayan siga anu rareuwaseun pisan. Teu nyeri ari kitu teh mah tekeanana Nyimas Pandani teh da memang teu ditarikeun. Ngan mun ceug teh mah boga niat pikeun sagancangna maragatkeun nyawa Nyi Manik jeung bah goncrang, geus pasti bakal pohara gampangeunana pikeun Nyimas Pandani mah. Ari dua jin anu samemehna narajang Nyimas Pandani ngan bati pating polohok mangsa nempok kitu mah. Kalem, kalem, sabar. Engke oge moal burung di podaran. Ayeuna mah kaulah hayang nyooh heula nyawa maraneh duaan. Hehehe. Cek Nyimas Pandani ciciri hilan deui. Sat, wus, belesat. Kalayan ngan saukur nyintrekeun dua curugna, dua tungtung karembong Nyimas Pandani ujug-ujug ngabelesat ku sorangan. Kalayan dina kecepatan anu pohara gancangna, kalayan ngan saukur nyintrekeun dua curugna, dua tungtung karembong Nyimas Pandani ujug-ujug ngabelesat ku sorangan. Kalayan dina kecepatan anu pohara gancangna, Nyi Manik jeung bah goncrang siga anu kasima malah ngajarang jen tekung si incah dina tempatna. Belesat, seok. Kira-kira sajengkal deui tungtung karembong tina sirah Nyi Manik jeung bah goncrang siga anu aya mataan, dua tungtung karembong teh bet mengkol heula sarta anu saterusna mah ngabelesat deui muruk kadua jin anu masih keneh dina kaayaan pating polohok. Aneh eta karembong teh bet siga anu manjangan, sok padahal jarak antara Nyimas Pandani jeung dua jin teh aya kana 7 meterna. Belesat, jeleger, jeleger. Geus teu bisa disingkahan deui dua tungtung karembong nengal pisan kana awak dua jin anu keur pating jaranteng nepi ka ngabalukarkeun suara anu pohara tarikna geretak gedur. Dua jin anu kabeunangan ku panarajangna Nyimas Pandani tekung si ngagoak-goak acan awakna langsung ngagedur sakedeung anu saterusna mah ngiles tandaning musnah. Sat, Nyimas Pandani narik deui karembongna. Nah maraneh bet parangong kitu. Cek Nyimas Pandani netep Nyi Manik jeung bah goncrang. Ari anu diajaknya di tanah mah malah silih reret ditungtungan ku ungeuk. Set, Nyi Manik jeung bah goncrang marasang kuda-kuda anu sarua. Nempok kitu teh ari Nyimas Pandani mah malah suruh ngaserengeh deui. Keajeleng seak. Meh bareng Nyi Manik jeung bah goncrang narajang Nyimas Pandani sebuk. Perep bah goncrang ngahyuk nepi ka bangbaraan rek ngarah sirah anu jadi lawan. Ari Nyi Manik mah perepna nyureuwuk rek ngarah ke kemplong Nyimas Pandani. Mitra-mitra pemiar YouTube dongeng Mang Guru, meh-mehan teu katempo gerakanana dua dampaleungeun Nyimas Pandani ujug-ujug pating jaredak kana dada dua lawana. Sabuk, jebrod, jebrod. Anjau. Celeng kalayang kedebut. Nyi Manik jeung bah goncrang meh bareng pating garwak disusul ku awakna anu ngarat celeng sarta pating gedebut ninggang lemah. Palengking, palengking. Nyi Manik jeung bah goncrang pating puringis bari pepalengkingan nyekelan dada jeung tonggongna. Nam, ayeuna mah ku kaula dianterkeun ka neraka. Tetep Nyimas Pandani pohara sekeutna. Gap Nyimas Pandani kana karembongna anu saterusna mah diputer-puter dina luhureun sirahna. Wrrrr, wrrrr.
wuruk karembong anu diputer-puter nepi ka ngaguruh pohara tarikna. Ari Nyi Manik jeung Bah Goncerang mah siga anu geus pasrah kana naon-naon anu bakal tumiba ka dirina. Bareng jeung ngajarowokna Nyimas Pandani ngebutkeun karembong kadua lawana anu geus teu walakaya. Belesat cilegur. Taneuh anu kabeunangan ku karembongna Nyimas Pandani nepi ka mancawura kalayan deklok pohara badagna. Pan gebeg Nyimas Pandani pohara ngagebegna sabab tetela ari Nyi Manik jeung Bah Goncerang mah geus eueuh dina tempatna. Nyuhun pisan Raja, nyuhun pisan. Kadenge sora Nyi Manik anu nunuhunan sanggeus ngareret kana datangna sora Nyimas Pandani mah nepi ka pohara ngajenghokna mangsa nempo Nyi Manik jeung Bah Goncerang anu teu sirikna nepi ka disujud-sujud we nunuhunan ka saurang jajaka anu keur ngajanteng di hareupeunana. Sia deui koplok. Ceuk Nyimas Pandani siga anu pohara jengkelna sanggeus sidik yen jajaka anu geus nyalametkeun Nyi Manik jeung Bah Goncerang teh tetela geuning Jang Aji. Apa sareng mama calali keula we di dieu nya. Jang Aji mah teu malih rek ka Nyimas Pandani anu keur hohoak, malah nitah Nyi Manik jeung Bah Goncerang sangkan dariuk dina catang. Mak, Ceuk Nyi Manik rada bengong mangsa Jang Aji ngabasakeun emak ka dirina teh. Mohon mas sareng apa mah arantosan heula we di dieu. Aneh teuing naon sababna mangsa Jang Aji ngabasakeun deui emak jeung bapa teh Nyi Manik jeung Bah Goncerang mah bati cilih teuteup dina kaayaan panon anu sigadak dubadakan beueus ku Cimata. Kunaon emak oge apa? Ceuk Jang Aji kurang kerung ngabagi teteupna. Henteu kasep, sing aci-aci we nya bager. Tembal Bah Goncerang semuda reda, teu loba tatanya deui ari geus kitu mah. Canggeusna unggeuk gancang bae Jang Aji malikeun awakna, anu saterusna mah ngojengkang nyampeurkeun Nyimas Pandani anu keur neuteup seukeut ka dirina. Heh, saha ari sia anu sabenerna mangkeluk? Ceuk Nyimas Pandani tutunjuk ka Jang Aji. Hehe, piraku nini prameswari teu uninga. Pantang tosna oge ku Kakang Angkara parantos diwartosan. Ngan gebeg siga anu pohara reuwaseunana Nyimas Pandani mah mangsa ngadenge kakecapan Jang Aji anu samodel kitu teh. Nyi Manik jeung Bah Goncerang oge nepi ka kurang kerung. Jadi sia bisa nempo aing anu sabenerna he mangkeluk? Nya tiasa atuh ni pan abdi oge di pasihan coca. Tah, ieu socana tah. Ceuk Jang Aji ngabalel-balelkeun dua panona. Waduh, gablek ilmu naon ieu pejuh teh? Sabab salila ieu can kungsi aya nu bisa nempo kana wujud aing anu sabenerna mah. Garentesna hate Nyimas Pandani. Teu gaduh ilmuna naon abdi mah nini. Sami we sareng nini usik malik kersaning Gusti. Ngan gebeg pikeun anu kasakitu kalina Nyimas Pandani nepi ka ngagebeg deui wae sabab tetela Jang Aji mampu ngadengeun kana garentes hatena. Murid saha ari sia Sarji? Tanyana Nyimas Pandani anu tayohna mah geus nyahoeun kana ngaran Jang Aji. Teu kedah uninga perkawis eta mah.
Caina mah ayeuna nini gera mulih, gera tobat, gera eureunnan sakur-sakur keawonan. Si koplok malah mapatahan ngojai kamari. Oh, nini teh meri, cek Jang Aji rada ngalonyeng. Gandeng setan, podarsya. Heat. Gajeleng seak. Dina kaayaan amarah anu geus pohara nguntab-nguntabna. Canggeusna ngomong kitu teh, langsung bae Nyimas Pandani ngagajeleng pikeun narajang ka Jang Aji. Sewuk, ranggoasna kuku dina leungeun Nyimas Pandani rek nyabet banget, tapi Jang Aji oge geus waspada, gancang bae ngelokeun sirahna. Leplos. Panarajang Nyimas Pandani ngan saukur ngahakan angin. Seak, wut 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 wut, sewuk. Sangeplosna panarajang anu munggaran teh, langsung bae Nyimas Pandani ngayakeun panarajang susulan anu leuwih ngabahayakeun batan samemehna. Tapi Jang Aji oge teu mikeun kitu wae ari awakna kudu rajet balas kacakar ku panarajang anu jadi lawan mah. Kalayan dina gerakan anu pohara geusitna, Jang Aji gulak-gilek babalicetan nggoning nyingkahan cakur panarajangna Nyimas Pandani. Lumayan lila Jang Aji jeung Nyimas Pandani hut-hetna teh. Kalayan duanana oge pada dina gerakan anu pohara cepetna, nepi ka ngan ampir pating kolebatna kalangkang wungkul ari katempona ku Nyi Manik jeung ku Bah Goncerang mah. Saha gurunya Raden Aji teh nya ngorakanya kitu geus sakitu saktinya. Gerendengna Bah Goncerang siga anu keuretumanya ka dirina sorangan. Ceuing ngan ari anu jelas mah nya kacepetan geraknya oge geus bisa dipastikeun. Yen kamampuhannya leuwih luhung batan Nyimas Pandani. Nya sugan we eta awewe jahanyam teh bisa dilumpuhkeun. Kami mah asa kahutangan nyawa, matak saupama Jang Aji unggul teh mah kami mah hayang biluk, hayang gumati ka Raden Aji. Kekecapan Nyi Manik pohara tandesna. Taruan Nyai, jeung tadi deui basa Raden Aji ngabasakeun majeng apa. Betras inget ka incu urang anu geus maot, asa pating serejet kana hatenya oge. Tempas Bah Goncerang anu tetela geuning Nyi Manik teh pamajikanana. Lain bohong, anu karasaku kami oge nya kitu pisan. Macak. Awas Jen. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, Nyi Manik teneruskeun omonganana, malah ngajorowok siga anu pohara pisan reuasna. Mangsa nempo karembong Nyimas Pandani anu ngabalasa trek nyabet beheung Jang Aji. Lep, sakilat Jang Aji ngelok sarta sakaligus mabadkeun cukuna rek nuar bincurang lawan. Cileng, Nyimas Pandani ngajaul pohara luhurna. Dina kaayaan awakna anu keur ngalayang, langsung bae Nyimas Pandani ngebutkeun karembongna. Sawuk cilegur. Taneuh nepi ka mancabura, mangsa kabeunangan ku panarajangna Nyimas Pandani. Ari Jang Aji mah teu kuna naon, da kaburu ngagajeleng ka belah katuhu. Cudalit, celek. Canggeus nempo karembongna ngan saukur narajang taneuh mah, kalayan dina gerakan awak siga anu pohara hampangna. Nyimas Pandani jujur alitan sarta antuk nama napak deui kana lemah. Teu goreng-goreng teuing sakitu mah sia koplok. Ceuk Nyimas Pandani anu harita jarakna jeung Jang Aji teh kira-kira 7 meteran jauhna. Jang Aji mah ngan saukur nyerengeh, mangsa Nyimas Pandani ngomong kitu teh. Sewuk. Nyimas Pandani muter-muter karembongna dina luhureun sirah. Marengan muterna eta karembong dak dubadakeun aya cahaya hejo anu pohara ngempurna. Kajejen, ati-ati. Gerewekna Nyi Manik siga anu melang pisan. Jang Aji mah teu ngareret-ngareret acan. Paneutupna museur kana buleudan cahaya hejo anu dibalukarkeun ku muterna karembong Nyimas Pandani. Nyimas Pandani ngebutkeun karembongna dibarengan ku ngajarawok pohara tarikna. Sewuk belesat. Cahaya hejo anu muter pohara tarikna ngabelesat muru ka Jang Aji. Rada jauh keneh oge geus karasa ku Jang Aji. Panarajangna Nyimas Pandani teh dibarengan ku hawa anu pohara pisan panasna. Cileng, Jang Aji luncat pohara pisan luhurna. Durok dok, geretak gedur. Sakur tatangkalan anu kabeunangan ku panarajangna Nyimas Pandani pating dorok-dok sarta anu saterusna mah pating geretak siga anu dibanjur ku bensin. Jang Aji mah henteu nepi ka ngajenghok mangsa nempo eta kajadian teh. Da samemehna oge geus kungsi nyaksian kana elmuna Nyimas Pandani anu samodel kitu.
juralit celek het karek mah Jang Aji napakeun deui sukuna Nyimas Pandani geus nyusul tepus ku panarajang anu sarua sawu busiat belesat cager warai Kang Heri mohon aya busiat sagala sawu busiat belesat mitra-mitra pemiar retup dongeng Mang Guru cahaya hejo tina karembong Nyimas Pandani ngabelesat lempeng pisan kana awakna Jang Aji ayeuna mah Jang Aji teu nyingkahan panarajang siga samemehna malah ngajengjen siga nu ngahaja ngadagoan cag heula nya sakitu anu kapihatur insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teruskeun deui Mang Guru sija amit mungkur amit mundur billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cagah per mios.